Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Irodatuka ari pakarepan anjeun at-tajrida kana tajrid ae mailu nafsika tegesna condongna nafsu anjeun ayyuhal muridu he eling-eling anu ngarepkeun wusul ka Allah as-sadiqu anu bener ila tajridi kana ngosongkeun anil asbabi tina pirang-pirang sabab rizki ad-dhahiriyati anu bangsa dohir ae khurujaka tegesna pakarepan anjeun kana kaluar ae khurujaka tegesna kana kaluar anjeun anha tina itu asbab wa adama mu'anatiha jeung henteu ngalakonanana itu asbab ari pakarepan anjeun kana kaluar tina asbab atanapi ngosongkeun diri tina asbabur rizki atanapi pakarepan kana henteu ngalakonan itu asbabur rizki ma'a iqomatillahi sarta nyicingkeunana Allah ieu ka anjeun bil asbabi dina pirang-pirang sabab wa alamatu dalika sareng ari cirina itu iqomatullah iyyaka bil asbab eta ayyuhayyi'aha yen nyawiskeun Allah kana itu asbab laka ka anjeun wa antajida jeung yen manggihan anjeun assalamata kana salamet pidinika dina agama anjeun inda mu'anatiha dina nalika ngalakonanana itu asbab wayan qotnya jeung pegat biha ku sabab itu asbab naon tok muka toma anjeun nikah hayangna anjeun amma tina perkara bi aidin nasi anu tetep itu ma aya di tangan-tangan manusia wala yusgiluka jeung tenungkulkeun Allah ka anjeun amma tina perkara antari anjeun pihi tetep dina itu ma min wadhaifil ibadati tina pirang-pirang kalakuan ibadah ad-dhahirati anu dhahir wal ahwalil batinati jeung pirang-pirang tingkah anu batin eta min syahwati minas syahwati tina syahwat ay min syahwatin nufusi tegesna tina pirang-pirang syahwatna pirang-pirang nafsu allati anu tan ngajak itu lati
ilaiha kana itu nufus al khafiyati anu samar. Dina ieu katerangan musonib teh nyarioskeun hikmah anu kadua nyaeta tentang pakarepan jalma nu ngarepkeun nusul ka Allah. Papatah pikeun muridin dieu teh ti musonib. Hikmah anu kadua papatah ti muridin teh ti musonib teh ka muridin iradatu ka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah minas syahwatil khafiyah. Ari pakarepan anjeun kana tajrid padahal ku Allah dicicingkeun dina asbab tah eta teh tina syahwatna nafsu anu samar. Sigana mah alus pan. Sigana mah tadina tukang ngajalankeun asbabur rizki, tukang dagang, tukang tani, tukang kiridit gitu. Ayeuna mah ceuk manehna teh moal ngiridit, ayeuna mah moal tani, ayeuna mah moal dagang, ceuk maneh. Tah eta boga pakarepan seperti kitu teh lamun urang ku Allah ditetepkeun dina asbab mah eta teh lain alus tapi ti mana tina syahwat nafsu urang anu samar. Lamun ku Allah Ta'ala urang ditetepkeun dina tajrid. Lamun ku Allah ditetepkeun dina muktasibin. Mun ku Allah Ta'ala dicicingkeun dina mutajaridin, tajrid. Lamun dicicingkeun dina muktasibin, taksib jalma. Ulah pindah ku kahayang sorangan, didorong ku kahayang sorangan. Lamun ku Allah dipindahkeun mah teu naon, tina muktasibin pindah ka mutajaridin teu naon. Lamun ku Allah mah dipindahkeunana. Tina muktasibin pindah kana tajrid teu naon-naon, ari ku Allah mah dipindahkeunana. Ngan ulah teh pindah kalayan karep sorangan ta eta. Kalayan karep sorangan. Jadi termasuk urang teh nyumponan kahayang nafsu. Sigana mah hade pan asal tukang usaha ayeuna jadi tukang duk we ibadah teh nyekel naon pan juga nama hebat. Kumaha cenah alamatna cirina jalma dicicingkeun dina asbab jeung jalma anu dicicingkeun dina tajrid. Anu dicicingkeun dina mutajaridin, anu dicicingkeun dina muktasibin. Kumaha cirina? Cirina jalma anu dicicingkeun ku Allah Ta'ala dina muktasibin, dina ngajalankeun asbabur rizki atuh. Muktasibin teh kahiji asbabur rizkina dicawiskeun ku Allah pikeun eta jalma. Lamun jalma ku Allah dibogakeun sabab-sabab rizki, boga sawah, boga jongko, boga modalna, tuh berarti ku Allah Ta'ala orang diperintah ngajalankeun kasab asbabur rizki. Eta ciri di muktasibinkeun ku Allah. Jadi cirina jalma anu cicing dina makom muktasibin mah dibogakeun asbabur rizkina, jalan kasabna aya. Sarta bari ngajalankeun eta asbabur rizki teh salamet agamana. Tau makna leungit tina hate ku ngajalankeun asbabur rizki. Salamet agama teu kaganggu ku pedah ngajalankeun asbabur rizki.
leungit toma tina sabab ngajalankeun asbabur rizki. Ta eta ciri jalma nu ku Allah ditetepkeun dina makom muktasibin. Ari cirina jalma anu dicicingkeun ku Allah taala dina makom mutajarridin, eta jalma teh ku Allah taala teu dipasihan asbabur rizki. Rek nyawah teu boga sawahna, reka pasar teu boga jongkona, teu boga jongkok gerek ngampar we sisi jalan teu boga modalna. Jadi teu aya asbabur rizki. Allah teu nyawiskeun asbabur rizki pikeun eta jalma. Di mana Allah teu ngadamel asbabur rizki pikeun eta jalma, ciri eta jalma ku Allah dicicingkeun dina makom mutajarridin. Tapi bari kitu teh salamet agamana. Henteu aya toma dina hatena. Ku henteu ngajalankeun asbabur rizki teh. Dicukupkeun ku Allah rizkina. Boh tina sabab pamere, boh tina sabab naon wae. Jadi di mana jalma teu dicawisan asbabur rizki ku Allah, rizkina dicukupkeun, salamet hatena tina toma, ciri ku Allah dicicingkeun dina makom mutajarridin. Lamun kieu mah urang teh henteu boga jalan kasab ya. Tapi lamun teu kasab teh hate ruksak ya. Ruksak kumaha? Boga paniatan nyokot du batur. Atanapi toma dina hate. Lamun heg ayeuna urang teu boga asbabur rizki, tuluy dina hate aya toma, agama teu salamet tina sabab ku ayana kosong tina asbabur rizki. Eta teu jadi ciri kana yen eta jalma ku Allah dicingkeun dina makom mutajarridin. Usahana ngan jalan kasab itu. Teu boga modal buburu atuh meureun. Gitu. Tah nu disalahkeun mah jalma anu pinah ku karepna sorangan, tina tajrid hayang jadi muktasibin, tina muktasibin hayang jadi mutajarridin. Tapi lamun ku Allah taala dimuktasibinkeun mah tina sabab tadina tajrid, tina sabab tadina mutajarridin teu naon. Tuluy ari amma ku mutajarridin ieu saumur hirup ditetapkan ku Allah dina mutajarridin, tergantung Allah ngerasakeunana. Aya anu sainengna tajrid, aya anu keur budak mah muktasibin geus kolot jadi mutajarridin, aya. Malah aya nu leuwih cepet isuk-isuk mutajarridin, sore geus muktasibin. Bisa jadi itu. Ulah kieu, wallah si eta tah pinah kana muktasibin euy. Padahal isuk-isuk nyaho aing mutajarridin. Bawa pindah ku kahayang sorangan. Oh lah, ada diparentah mah ku Allah taala dipindahkeun kana makom muktasibin tina mutajarridin teu naon. Ulah sote buka karep sorangan. Itu. Ngan biasana jalma tara naliti dirina bahwa ieu dirina dina muktasibin atawa dirina dina mutajarridin. Biasana sok didorong ku nafsuna. Da teu naliti diri. Sanajan dirina muktasibinkeun, aya nu nuturkeun ka hayang manehna, tajrid. Neangan jalan tajrid ku sorangan. Dirukareka. Aya anu tadina dina muktasibin. Dipikir-pikir jiga ngeunah keneh mutajarridin ya. Hayang mutajarridin ayeun mah neangan jalan sorangan pinah kana mutajarridin. Eta mah kabeh ge nyumpunan ka hayang nafsu. Jadi lain ulah pinahna
tapi ulah sote kahayang dirina sorangan. Ari dipindahkeun ku Allah mah teu naon. Anu dipindahkeun ku Allah lamun tadina mutajarrid muktasibin, ieu jalma ahli kasab ya, muktasibin, boga asbabur rizki. Ku Allah diruksak asbabur rizkina tapi dicabut deui ku Allah. Nu asalna boga perdagangan ayeuna mah teu gaduh perdagangan. Dicanakan asbabur rizkina ku Allah taala. Tapi sok sanajan beri jeung teu aya asbabur rizkina oge, tetep rizkina dicukupkeun ku Allah taala. Ngan ari ngaran cukup teh kade di relatif deui ge. Ngaran cukup teh cukup ceuk nafsu cukup ceuk akal pan. Ari ceuk nafsu mah cukup kumaha dan nafsu mah geus hiji yang dua, geus dua yang tilu, geus tilu yang kabeh gitu. Nafsu mah. Maksud kecukupan teh ya teh cukup pikeun ngajalankeun ibadah ka Allah. Dicukupkeun ku Allah rezeki pikeun mikuatan badan jasmani jeung pikeun sarana ibadah ka Allah. Tah eta maksud cukup teh. Lain cukup nyumponan kahayang kuring teu cukup wae. Teu cukup kumaha eta aya kahayang loba nu teu kacumponan beda. Ukuranana cukup rezeki dina mutajarridin teh tadi tah pan teu dipasihan asbabur rizki tapi ku Allah dicukupkan rizkina rizki madmun awas ingat rizki madmun ari rizki aya 4 rupa hiji rizki madmun dua rizki maksum tilu rizki mamluk kaopat rizki maksum kaopat rizki maud rizki madmun, rizki maksum, rizki mamluk, rizki mau'ud. Taukunana mana rizki teh rizki madmun. Rizki madmun teh mana pertanggungjawaban ti Allah. Pikeun mikuatan badan jasmani, pikeun ngabangun ieu badan jasmani jeung sarana pikeun ibadah ka Allah. Seperti pakaian keur nutupan aurat. Lain pikeun ngagining ganti unggal minggu lain kitu. Pikeun nutupan aurat. Lamun tuang pikeun ngajag-jagkeun awak ngalaksanakeun ibadah ka Allah supaya bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Eta ari rezeki maksum rezeki nu dibagi ti Allah taala ukuran bagianana lamun poe ieu rezekina sakieu ukuranana duitna sakitu perak beasna sakitu kilo bajuna tah anu ieu rezekina dina poe ieu teh eta maksum ngaranna kitu rezeki maksum nu matak ulah diukar-ukur ka batur ari rezeki teh nah jang maneh mah usaha teh euy teu kabeuli motor-motor acan adi maneh mobil geus kabeuli teu mah diukar-ukur kitu. Ari pembagian ti Allah mang diakurkeun ke unggal jalema teu pan sanajan sarua kasabna sarua umurna sarua migawena tapi bab pembagian ti Allah mah sakersana Allah pan gampang ngajawabna atuh da mah kulak canggeumna ti Allah beda meureunna ti dituna pan kitu meureunna ulah sok diukur-ukur oh kahayang maneh mah lanceuk maneh mah geus anu aya rezeki mamluk mah nu dimilik itu rezeki mamluk teh nyaeta harta banda kakayaan anu dimiliki urang boga ilmu sakitu boga sawahna sakieu boga tangkal kalapana sakieu boga tangkal kaina sakieu eta mah rezeki nu dimilik can puguh rek dipigawe ku rek di manfaatkeun rek didahar ku manehna rek dijadikeun sarana ibadah ku maneh can bogo teh pokona milik manehna we milik ya ngaranna ge milik dan teu sakur anu dimiliki urang dituang ku urang pan teu sakur nu dimiliki urang dipake ku urang teu jalma anu kaya raya boga mobil 200 nah ditumpakan 200-an ku manehanana teu pan maka kaya rezeki mamluk
Taya jalma riweuhna teh lin ku rizki madmun, ku rizki mamluk kieu teh. Batur geus boga 1 hektar. Nah aing 1/2 hektar keneh wae teh. Kudu semangat deui usaha ngarasa rua jeung batur boga 1 hektar. Naonana milikna. Nah, padahal teu inget kan ayana maksum, sing inget. Aya maksum pembagian ti Allah, henteu rata ka jalma teh. Matak aya adina beunghar lanceukna fakir, aya lanceukna beunghar adina fakir, kumaha pembagianna ti Allah. Aya jalma nu milikna loba, saeutik rezekina, aya saeutik madmunna. Jadi mamlukna loba, madmunna saeutik. Kurudag datang, sawahna 2 hektar. Sapina 300. Osok ngadah daging sapi tara, kunaon boga penyakit kencing manis. Osok ngadahar sangu digram malah mah saeutik ngadaharna milikna loba madmunna nu saeutik rizki madmunna saeutik rizki mamlukna nu loba Pak ari urang mah di mana boga rizki mamluk loba rarasaan madmunna loba rarasaan kitu banyak malapar aing naon sababna duitna 1 juta biasna 30 kilo di imah cuk sah mah lapar ku Allah diberi gering we dahar utah deui bang teungeunah daharna beuteung mah lapar anger padahal dahareun loba dan memang Allah teu nyieun rezekina dina poe nu eta kudu lapar itu ari keur jalma anu himmahna ka hadrat Allah maka ditu malah masieun ku rezeki mamluk penting sok teh rezeki madmun barang nu urang diteangan ku urang dipake ku batur pangribu-ribuna cilaka eta mah dihisabna urang coba di mana maneh neanganna dikamanakeun ari anu nikmatna saha batur nu make urang teu make aya santri nu anyar datang tas balik buka duitna 500.000 beas 30 kilo nepi ka lohor can dahar aya pan naon sababna aya we halanganana dititah ku ajengan da teu nyangka sugan teh tas balik loba bekalna meureun dahar heula tadi mah dititah nepi ka lohor can dibere dahar conda padahal can dahar geus kesang leutik kesang gede ari anu teu boga bekal nepi ka lohor geus 2 kali non sababna inget si eta mah geus lila teu balik sakurnu nitah karunyangan aduh buas ieu mah can dahar teu bogeun duit dahar heula jang dahar digawe beres jam 8 tadi gaweana sakedeug panggil deui ku ajengan ka dieu jang pangomekeun ledeng karunya teu bogeun bekal dahar heula jang dahar deui jam 10 geus 2 kali ordu teu boga naon eta teh jadi madmunna loba ti Allah maksum madmunna sakitu mamlukna loba madmunna saeutik aya mamluk maksumna saeutik mangki itu tah bagiana anu ripuh mah da sabenerna mah lain ku madmun tah ieu mamluk ya geus boga 1 hektar hayang 3 hektar padahal menaik nyawa 1 hektar tina panen di dahar kusorangan mah beak ieu moal teh nepi ka panen deui atuh beak teh dijual kabeh begitu panen dijual kabeh isukna jadi teu boga dibelikeun ka naon dibelikeun kana sepeda dibelikeun kana anu sepe iya jadi kalaparan ka ditu aya rezeki maud nu kaopat rizki maud mah rizki anu dicawiskeun ku Allah taala pikeun jalma anu ngabdi ka Allah rizki mutakin rizki maud rizki nu dijanjikeun ku Allah pikeun jalma nu takwa rizki mutakin kuat takwana hebat takwana loba datang rizkina rizki mutakin aya mata lamun tukang dagang niat ibadah dina dagangna sidik ubudiyahna dina nalika dagangna sidik abudahna dina nalika dagangna mantak bisa bertahan lila beungarna jeung kauntunganna hebat kunaon atuh da dina 2 jalan rezeki mutakin datang rezeki maksudna datang
tina kasab datang jeung tina takwa ge datang rezeki gitu. Eta teh salah jalma nu boga angkeuhan. Maneh mah boga salaki ngaji bagaimana kuluban we kitab jeung kumaneh. Sipanan kulhu. Suka nu kitu. Ceuk saha takwa teu make tengah datangkeun rezeki. Ceuk saha ibadah tengah datangkeun rezeki. Aya rezeki mauun. Jadi rezeki teh anu katariku takwa aya. Datang rezeki di mana-mana. Sok naon hebat takwana eta. Iya. Rezekina mauud disebutna nu kitu. Mata jalma semakin hebat takwana, semakin loba datang rezekina. Ieu rezeki muttaqin. Ukuran tawakal aya dina masalah rezeki. Ukuran tawakal. Dina masalah rezeki cenderung ka mana? Kana rezeki anu madmun. Rezeki anu madmun. Ieu mun make logika ya, mun make logika. Ari sabenerna mah ceuk ahlu tahqiq we kabeh ge kudu tawakal ka Allah dina mamluk dina maun ge. Dauh nu ngajurung laku ka Allah taala mah ban. Ieu mah berjalan dina perjalanan anu logika, perjalanan syariat gitu. Jadi tawakal teh di mana? Dina masalah rezeki anu madmun. Rezeki mamluk mah loba neanganana biasana berjalan dina adat ya. Sok loba rezeki mamlukna kitu da getol neangan sia mah loba sawana loba duitna getol neangan. Ari madmun mah jan puguh pan ceuk tadi oge. Gitu. Jalma loba nu ragu dina urusan rezeki, padahal lamun ngarti kana bab rezeki madmun mah teu kudu ragu. Sabenerna di mana sawah ku wereng boga pikiran, aing bawa mah dahar bulan harup teh. Pak rugi dagang, wah minggu harup mah dahar ieu. Beas dina pabeasan, burit mah aing mah dahar ieu kayak kieu. Tah kitu. Boga angkehan kitu. Ta eta anu pemikiran anu kadinya teh eta teh kadorong kunaon kuaham eta teh kuaham akalna teh kono nempo kadinya teh ari akalna teh teh sumberan waham tak kadinya padahal rezeki madmun mah moal namahan pedah getol moal ngurangan pedah ngedul moal rezeki madmun moal namahan pedah loba rezeki mamlukna moal ngurangan pedah eueuh rezeki mamlukna. Maka sok dibuktikan ku Allah Ta'ala. Na pabeasan asa moal dahar murid guru datang bapak mawa timbal segala itu dahar jam 2 keneh padahal nyangka buka murid moal dahar jam 2 keneh geus dahar. Aya nu nyangka aing pokona jam 2 mayor gede gitu. Naon sababna? Hayam dipencit tadi suk-suk. Lauk ditaikeun pais lauk. Wah. Ceuk maneh pokona tas lohor ke mayor deui. Henteu boga angkeuhan kana yen moal barang dahar moal. Gitu. Guru datang tamu loba dulur manehna. Juga nu lapar kabeh. Kon bae aing ada isuk keneh isuk eta di dahar jam 10 bikeun deh kabeh ngadahar teh manehna. Henteu. Ceuk Allah sia tawaham hungkul eta teh. Ya karena tiko sumberan waham teh ieu kuaka. Lamun akar rohani mah rek aya rezeki mamluk, rek eueuh rezeki mamluk. Ingat kana dawuhan Allah, Allahu khalaqakum tsumma razaqakum. Allah nyieun ka aranjeun kabeh, tuluy ngarejekian ka aranjeun kabeh. Eta ayat dilalah kana yen Allah ngadamel rezeki madmun pikeun abdina Allah. Sanajan teu boga beas isuk-isuk dahar mak geus jam 8 beak beasna da isuk-isuk disangu kuring yakin mun Allah ngahirupan kuring nepi ka burit
tangku bakal datang rizkina saukuran pembagian ti Allah. Itu kudu lain goreng sangka ya maka Allah lebeas wah aing cilah kamal dahar yang dikaburin kudu neangan buru-buru ayeuna wah eta waha dina masalah rezeki ya rezeki madmun lamun jalma ngarti kana bab rezeki madmun jongjon ibadahna moal leader sieun naon sieun ruksak dirina jeung teu sieun kacumponan sarana ibadah pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah sakaya paribasa sieun budak geus gede engkerek ngaji teu kabiayaan ku aing matak ti ayeuna dugdug sok neangan duit supaya kabeli sawah kabeli anu engke bisi geus gede budakna kumaha oro keneh ya ayeuna geus dugdug sok eta ditungtun ku waham ditungtun ku waham padahal mah yakin aya rezeki madmun aya ari masalah kasab eta mah aya atuh kasab kasabeunana kasab mutajarridin cicih mutajarridin ngan mutajarridin teh lamun teu dibere asbabur rezeki ku Allah sok dibere pagawean anu lain asbabur rezeki aya pagaweanana ari kitu mah asbabur rezeki teu boga pagawean nu sejen eueuh ngadekul dangkeup tuur ngedul eta mah kitu. Ada mutajarridin kalian ngedul lain boga pagawean nu sejen sawah teu dibogakeun jongkona henteu boga rek buburuh nu muruhkeun naon sababna ti subuh ngaji jam 8 geus rek buburuh ti jam 8 san rek muruhkeun ngan 3 jam macul wah ndaekeun istirahat sakedeung lohor ngaji deui biasana boga pagawean ti Allah taala anu naon anu taya anu lain asbabur rizki tapi perbuatan ibadah ka Allah ikan rezeki mutakin datang na pandat eta ayat dilalah nabi Allahu khalaqakum tsumma razaqakum dilalah kana yen Allah taala nanggung rizkina jalma anu hirup salagi hirup eta jalma bareng jeung rizkina ngan ada ukuran gede jeung leutik mah eta mah kumaha pembagian ti Allah ada rezeki maksum ceuk tadi oge sing yakin bari masalah lapar jeung aya masalah kahayang teu kacumponan mah ulah ka urang tanyakeun ka konglomerat ka ditu aya kahayang teu kacumponan loba sarua ngan urang mah hayang meuli sepeda butut teu kabeli ari batur mah hayang meuli kapal butut teu kabeli teh bedana teh kitu hungkul do dihitung gede mah pangabutuhna gede kana batur mah butuhna miliaran keur meuli kapal ari urang mah keur meuli sepeda butut sabaraha 300.000 ari kana 1 miliar jeung 300.000 deket mana sih batak pakir batur itu sebenarnya orang rasaan di imah nya gering di imah masuk asa sorangan salam dunia ari geus ka rumah sakit gini loba anu gering teh gini di imah teh kacumponan kahayang rasaan salam dunia teh aing pangsangcarana teh nalangsan padahal pas keluar mah loba aya batur ge anu leuwih ti urang malah ripuhna teh kaji ayat dilalah kadua ayat wa'an teh janji Allah ya orang percaya teh kana janji Allah kayak diberelah burit 200.000 sanu nyarita kitu kepala desa percaya teu tara bohong ya mah percaya aing tara bohong ari Allah sok bohong tara tak Allah janji ayeuna percaya teu kira-kira kana janji Allah tapi loba anu teu percaya mana ayat wa'ad innallaha huwar razzaqu eta ayat wa'ad janji Allah taala ngarizkian ka saha ka makhlukna ka abdina innallaha huwar razzaqu
Innallaha sa'nyana Gusti Allah. Kuna disebut ayat wa'ad make inna ada tu taukid. Di mana kalimat make ada tu taukid nuduhkeun kana yen mutakalim eta si muhatabna bisa terpercayaeun. Yo. Lamun urang ngebejakeun pamangih urang hayang dipercaya ku batur, eueuh nu nyumpah ge sok sumpah. Demi Allah demi Rasulullah. Teu nempo aing tadi. Demi Allah atana cadu sumpah demi Allah aya. Munang anu tadi di ditu. Balas yang dipercaya itu. Inna make ada tu taukid. Innallaha huwar razzaqu. Sanyana Gusti Allah anu seueur ngarizkian. Nah, makhluk teh loba. Allah seueur ngarizkian kabeh makhluk dirizkian ku Allah. Eta ayat Quran. Nya teu percaya kana janji Allah. Aya jalma nu jangtong masantren, moal kaduga aing mekelanana. Cuk saha budak mah mang urang anu ngurus anak urang teh. Allah sebenarnya mah. Coba dijalankeun yang nyaho, bener henteu? Ah cenah eta da sok unyam injem, tapi kabayar anu meunang nginjem tadi, kabayar keun bae. Nu pakir nu beung hari osok nginjem. Urang manginjem keur mekalan budak, batur mah nginjem keur meuli kapal. Nginjem sarua. Nah, kayak kuduna langsa pedah nginjem. Batur ke mobil hiji 5 miliar teh nginjem eta teh. Nah langsa henteu. Henteu. Tah, nu kadua, nu katilu. Coba taliti geura dina ayat-ayat Al-Qur'an. Dina salat mah yakin jalma, anggar babrizki loba nu ragu itu. Babrizki. Nu katilu, ayat tadumun. Ayat tumin, ayat tadumun teh ayat mana? Ayat pertanggungjawaban. Tanggung jawab cek Allah. Begitu. Ditanggung usaha ku Allah. Percaya teu kana penanggung Allah. Gagah Allah teh nya teu katanggung urang, leutik urang teh. Katanggung ku Allah, katanggung. Ieu teh anu nanggung ongkos urang ka Jakarta teh sawahna 1 hektar. Boga jongkona 10. Ditanggung maneh ongkosna ku aing. Percaya teu? Kunaon ka Allah teu percaya dia ngapakir Allah teh. Percaya karena pertanggungan Allah, ditanggung ku Allah. Mana ayat pertanggungan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ayat tadabun eta. Ayat domina. Ayat pertanggungjawaban eta. Jadi rezeki madmun ya teh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Eta domun. Anu ngarizkian salian Allah. Illa 'alallahi rizquha, ka Allah, anjing Allah anu ngarizkianana. Eta si dabah. Urang termasuk dabah urang. Ulah bingung. Itu belajar orang diajar-ajar teh ka makhluk Allah, manuk atuh. Manuk kitu bogaeun leuit harirup we. Boga anak biasa manuk ge sarua. Hirup terieu dirizkian ku Allah Ta'ala. Di mana rezeki mamluk teh geus galideur loh. Kaopat ieu mah sumpah Allah Ta'ala ya, sumpah. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantikun. Cirian ke kewajiban ditutolaah di ditu. Ayat eta. Fa wa rabbis samai, sumpah demi pangeran nu ngurus pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Kitu kan sumpah. Ayat eta sok. Ayat taun eta, ayat sumpah, sumpah bahwa Allah anu ngarizkian anu ieu makhluk teh. Allah ngadamel rezeki madmun,
pikeun manuk, pikeun urang, pikeun seluruh dabah aya rezeki madmunna. Jalma komo boga akal bisa lempang. Nu teu kapikiran ku batur kepikir ku manehna. Aya kecerdasan otak, aya akal rohani di manusia. Satoge ukur boga akal nati hungkul. Dirizekian ku Allah rezeki madmun. Paling tuh mending oge kata urang lintuh. Anu kalima mah lain sumpah ini. Sumpah mapan geus leuwih keras deui sumpah. Sumpah ceuk Allah. Ngarah percaya urang, ngarah yakin ka Allah. Yen Allah ngadamel rezekina pikeun urang. Sing ingat, rezeki madmun nu mikuatan badan jasmani jeung nu bakal jadi sarana ibadah ka Allah. Matak sangsara pedah ngaji, moal sangsara pedah salat, moal pedah sangsara pedah nulungan batur, moal aya rezeki mauud, semakin loba sedekah mana kalah kabeukieu loba rezekina. Naon sabna aya rezeki mauud ban, rezeki mutakin teh tadi. Urang ge bisa dibaca, aya jalma sangsara baras berehan aya teh ya. So, can manggih aya jalma euy katalangsara disugruk di dungdung nepi ka anak injura katalangsara kunaon berehan teuing. Oh. Seperti jalma di mana yang dipikir resep ku manusia hiji syaratna naon? Sabar. So, aya jalma keheuleuan kana sabar aya. Paing kuheul ka si eta mung nanya-nanya acan kunaon? Sabar situ. Eueuh. Resep urang teu deukeut jeung jalma sabar. Naon sak tiis teh urang. Jangan bengis keras nu deukeut. Walau kana fadzon golido dan faddu min haulik. Lamun anjeun bengis keras, mabur manusia ti sakulingan anjeun. Coba lamun sabar, lembut. Resepeun jalma. Ieu mah yang dipikir resep ku jalma ngabejakeun kalusan sorangan. Kalah kuheulun batur. Nyewa naon lain teu alus ya teh ngan eta aduh ting sok ladir cenah jakeun masjid di ku aing di jieuna panu pakir eta kamari ku aing di tulunganana lain teu alus ngan teresepkeun ka jalma nu maca kealusan padahal tadi nama hayang dipikir resep batur matak nemongkeun kealusan teh salah hayang dipikir resep ku jalma mah naon sabar lamun bahasa guru mah jig maneh rek mukim di mana we cicing cek guru di mana we di ditu jagat Allah di dia jagat Allah kahiji maneh ulah sok geurehan apal geurehan teh cawadan aya jalma nu resepkeun kana cawadan batur salah batur bener cek eta mah salah dicawad kabeh jelema cacawad we da teresepkeun jalma ke tukang cacawad sing pinter ge oh belegug bolas pinter cacawad ka batur teresepkeun jalma cacawad ulah sok geurehan gitu ulah sok teu payaan apa teu payaan punungan delitan pedah harda telat meusan kaberena ku tetangga deukeut teu beunang ditanya eta teu payaan disebutna teh ulah sok geurehan ulah sok teu payaan jalma mah gitu nya delitan aya jalma nu resepkeun ka jalma delitan ya oh bejan punungan masih sifatan jin itu jalma nu khodam jin punungan teu teu dihormat ngajang ngilek khodam jin gitu karakter jin matak jadi alamat ge pikeun jalma di khodaman ku jin jadi karakterna watakna jin mah punungan matak di mana jalma punungan cekolot beuleung nya mah sugan anak jin punungan teh nya mah pirang saeutik kasing tilu katiluna naon ulah sok lawanan apa lawanan mukapi lawanan teh batur alus
halus. Batur goreng masuk kelawanan. Batur goreng ya pura-pura teu apal we halus we. Ulah sok lawanan, sok hirup di mana ge, ulah sok lawanan, ulah sok gereuhan, ulah sok teu payaan. Rarasepeun baturnya bergeni. Eta teh malah bisa migawe nu tilu teh, iwal teh sobar. Bang. Nu sobar nu bisa kitu teh, teu payaan, tara teu payaan sia teh mah. Batur goreng pura-pura teu apal, batur amek seuri we sia. Lila-lila manu amek paneraeun. Eta jalma ikhlas bener aing era dipikir-pikir. Papangih kuhul sia teh teu kuhulun eta papangih seuri deui wae. Ngaladukuh mere di ka aing aduh era ini. Eraheun jang lila mah. Tanu kalima mah ya jang, nu kalima. Kalipat kalima. Ada bisa kaliwa. Kahiji dilalah, kadua wa'ad, katilu pertanggungjawaban, kaopat sumpah. Kaliwat berkang hiji. Nya. Kalima kaopat. Nya kalima. Kalima mah perintah. Marentah Allah ka makhlukna supaya tawakal ka aing cek Allah. Anjeun kudu tatagenan ka kuring cek Allah. Tak kitu. Perintah mana? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dina ayat sejen wa tawakkal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu diparentah tawakal kalau cek Allah itu mana kudu tawakal ke kami. Tuluy kurang di tapakuran. Allah seperti kitu tah ngadawuh dina Al-Qur'an. Ayat dilalah, ayat wa'ad, ayat tadamun, ayat sumpah, ayat perintah. Cik hati orang aya yakin teu kana sumpah Allah? Yakin, kudu tentrem. Ulah galider, ulah kaganggu ibadah ku sabab rezeki lamun bener percaya kana pertanggungjawaban Allah. Loba jalma nu teu kaburu salat belas naon, sieun lapar. Sieun teu kabiayaan hirup. Aya ta eta teu percaya berarti kana janji Allah, teu percaya kana sumpah Allah. Lamun jalma geus teu ngalap cukup ku janji Allah, teu tenang ku pertanggungjawaban Allah. Biasa sok tenang lamun ditanggung jawab lin, tenang aya lah. Naon aya nu nanggung, anu nanggung jawab. Ieu mah teu matak jadi ketenangan hate perjanjian Allah. Teu matak jadi cukup hate ku sabab naon? Ku sabab pertanggungjawaban Allah taala. Henteu kanaat ku pembagian. Teu peduli karena janji jeung perintahan ti Allah. Berarti meureun teu yakin ka Allah lagi juga. Tapakuran ku urang. Allah janji tapi hate teu ngalap cukup ku janji Allah. Jongjon lah ngaji. Jongjon lah ibadah, nah, ditanggung ku Allah rezeki. Gitu. Ya teneangan mah aing mah bisa. Aturi weuh. Ibadah teu husuk karena naon kaganggu ku neangan. Nu makna tadi nu dipernahkeun dina muktasibin teh ku Allah ngalaksanakeun asbabur rezeki bari ibadah bari agamana salamet. Bari agamana salamet. Ya mah teu salamet agamana. Aya neangan rezeki, salat kaliwat. Salat kaganggu husukna. Atuh dari kitu mah ngaganggu eta mah. Can jadi muktasibin acan eta mah kitu. Babasaan hungkul jadi muktasibin naon sabna? Kasabna ngaganggu kana agamana. Muktasibin mah jalma nu kasab geus teu ngaganggu kana naon? Kana agamana, kana ibadahna geus teu ngaganggu. Malah kasab jadi ketenangan. Jadi tenangna hate teh lain ku kasab
tapi kunaon janji Allah. Ngalap cukup ku janji Allah, tenang ku pertanggungjawaban Allah, kanaat hate ku sabab pembagian ti Allah. Banget percaya karena janji Allah Ta'ala jeung sangat merhatikan karena perintah Allah. Jadi perintah kudu tawakal, mun henteu teh durhaka aing mun teu tawakal ka Allah. Ya mah kalah kana kasab, kana asbabur rizki, tawakal napan itimadna teh, ari tawakal teh itimad pan. Tata geunanana ka mana? Kana asbab lain ka Allah. Kuduna lamun tenang hati dina urusan rezeki, tenang sabab Allah janji, tenang sabab Allah nanggung jawab. Kuduna kitu. Ieu mah teu percaya kana janji jeung pertanggungjawaban ti Allah Taala. Galider we teu boga kasab anger. Wah. Teu boga kasab lain mutajaridin atuh eta mah. Naon sababna? Teu kasab bari toma. Neangan henteu. Naon sabab teu boga, jongkona teu boga, sawana teu boga, cicing nangkep tuur, ngadaguan mukakeun panto, toma. Mutajaridin ge lain atuh. Mutajaridin manu teu boga asbabur rizki, salamet agamana, leungit tomana. Jadi henteu aya toma tina sabab teu aya asbabur rizki. Lamun orang kosong tina asbabur rizki bari hate bersih tina toma, nah eta mutajaridin. Kumaha lamun teu boga kasab? Toman teu toma ngalaksanakeun kasab. Kaganggu ibadah teu? Kaganggu. Eta mutajaridin lain, mutasibin lain. Can jadi abdi Allah. Abdi Allah mah kabagi dua, hiji mutajaridin, kadua muhtasibin. Tak kitu ciri muktasibin mutajaridin. Mata ibu tong galider. Boga kasab tong galider, lain kasab nu nangtukeun rezeki. Allah nang jawab. Gitu. Kade ku aya boga kasab tong ngaganggu kana ibadah. Ku aya teu boga kasab tong jadi toma. Awas. Lamun teu boga kasab bari toma, teu kaasup mutajaridin. Lamun boga kasab kaganggu ibadah, teu kaasup muktasibin. Nah tuh karena abnai dunya we geus eta mah. Ada batur mah dina kasab tawakalna ka Allah, dina teu boga kasab tawakalna ka Allah. Ngaran tawakal teh lain cicing. Teu kasab lain. Wah si eta mah tukang tawakal, da unggal poe cicing bae tara kasab. Ari tawakal mah pagawean hate, ari digawe mah pagawean leungeun jasmania. Jadi nu tawakal teh nu kasab tawakal, anu teu kasab tawakal ka Allah. Kuduna kitu. Mun anjeun dijadikeun muktasibin, tawakal ala Allah. Lamun anjeun dijadikeun mutajaridin, tawakal ala Allah. Tenang hate. Karena naon? Tawakal ka Allah, kerja di mutajaridin. Kerja di muktasibin ge tenang hate, lain sabab boga kasab, sabab tawakal ka Allah. Eta. Bener dua-duana lagi. Namun dina tajrid timbul toma, dina kasab kaganggu ibadah, oh meningna teman gitu. Abnai dunya lin ahli Allah eta. Sing emut teh di mana ragu hate kana janji Allah atuh kuring teh kasub jalma anu teu yakin ka Allah. Matak cek Waisul Qarni teh tabi khairut tabiin. Bang alus-alusna tabiin. Itu. Bang mulyana tabiin Waisul Qarni. Sok Waisul Qarni law abadallaha ibadata ahli samai wal ard samawati wal ard la yaqbal minka hatta tusaddiqahu. Lamun anjeun ibadah ka Allah Taala seperti ibadahna ahli langit, ibadah cukup was malaikat kumun ibadah. Balas naon teh? Balas paeh poso. Wah ibadahna luar biasa ieu. La yaqbal minka manarima Allah ceuk ti anjeun tina ibadah anjeun hatta tusaddiqahu sehingga ngabenerkeun anjeun ka Allah. Oh, bari taradud jeung bari teu yakin ka Allah ibadah.
Mising ibadah sapinuh langit jeung dunia ge hanya tak diterima ku Allah ibadah. Kalau gancang jalma teh anu teu yakin kana anu teu yakin ka Allah mah naonana tuh mahna dina urusan rezeki melak pare tuluy ku urang kabeh datang-datang geus langsung cilaka aing mah dahar kayak bulan harut mah kitu eta tuh mah anu kitu ngaranna goreng sangka dina urusan rezeki kuduna kumaha moal are ku urang lamun Allah ngersakeun panjang umur ka kuring sanajan pare ku urang kabeh moal matak teu panggih jeung rezeki sabab Allah ngadamel makhluk jeung rezekina kitu kuduna datang ka ieu mah sing tenang ibuna pare teh ku urang kabeh di mana orang panjang umur mah mal teu direzekian ku Allah di mana we ngadatangkeun rezekina mun muktasibin urang jalankeun kasab mun mutajarridin tawakal Allah eusian ku ibadah henteu ngaji tara ibadah henteu luntang lantung teu kasab ngedul gitu lain mutajarridin cek simkuring mun anjeun teu boga sawah keur naon keur pacul kudu dipacul bapak anjeun boga sawah boga bantuan bapak anjeun nya teu meunang gawe bantuan bapakmu teu buru teu bugu gajina ke bapak malah bantuanan ke bapana ge geueuh geus maot batur kareuleun kabeh ka kuring lamun bantuan teh upamana ieu mah tapi da moal aya kira-kirana jalma keheul pada dibantuan aya mah balas teu boga pagawean metak naon batur keur macul Kang abdi rek bantuan macul sakadugana we abdi mah keun bae teu insyaallah dicarekan geus diburuan abdi mun nya make teu diburuan ku jelema aing dolim gawekeun jam eta mah nurus tunjung jelema moal malah nyarekan pedah mantuan batur eta gawe lamun ieu lamun jelema nyarekan kabeh ceuk simkuring masjid lowong lin cok aya nu sasapu di masjid sapukeun masjid banyak wah gawe batur ka sawah aya nyapukeun masjid ngalisuk lapan kaca masjid eta gawe sing inget sakur pagawean abdina Allah boh pagawean jasmani boh pagawean rohani nu dindiatan ibadah ka Allah narik rezeki kabeh ge yo mau tudang ngedul ngelapan masjid rek digawe ditanyakeun heula sabaraha gajina teu kaharti henteu dia kumaha ngedul nu kitu mah materialistis kapitalis gitu sugan teu boga jalan teu boga iman hatena nyawa pagawean meureun kuajengan kapangi si eta unggal isuk mah ngan ngelapan kaca meureun lila mah ditanya kunaon jang ngelapan kaca unggal isuk teu gaduh damel abdi ari budak boga sakola henteu sakola cok dahar budak sok isuk-isuk mah burit tara cek ajengan aing mikirkeun buritna ieu teh isuk-isuk boga sen lila mah geus jang sok urus masjid batur hondaikeun aing dibayar geus kitu pan kamu kenaon sababna mikir cek ajengan aing pangartina batur mah balas mahabbah ka Allah nepi ka nadar aing mun boga anak rek dijadikeun khodimul masjid betul itu jang sama tong loba gawe geus cicing di masjid urus tuh masjid cuk bapan dan kade ulah dibalik urus masjid di salat henteu eta teh khodimul masjid jeung sagala-galana adan mana teh urang imaman atuh kitu ka ari batur mah apa geuning tadi jadi khodimul masjid abdi hungkul aing geus nadar ka Allah maneh jadi khodimul masjid kumaha cek bapana tah siapa sawah panglegana ku aing dibere da batur mah usaha pan batur sakotak cuma 10 kotak da jadi khodimul masjid pan kitu pan geus beda pan aya kolot nu baheula mah mun budak bisa ngaji bonghar ka Mekah saja genit ka ditu sisirikan sajen wah abdi teu teu dikemekahkeun kudu bisa ngaji sia sok ku aing kemekahkeun kabeh bisa ngaji mah palap ngaji pan pa bisa-bisa ulah sisirikan sakur nu sisirikan sok keur bisa ngaji ku sia eta kemekahkeun sia ku aing sarua di
Oh gitu batur mah ngabakar semangat karena ibadah teh. Ini mah telat balik mah santas di masjid. Terus di mana ya? Di masjidnya naon sasapu. Oh gawe semuanya bukan masjid bisa bantu. Bantu ke aing. Oh gawe nyebutna dianggap teu manfaatnya bukan masjid. Kaliru jalma nyebutkeun teu boga pagawean. Kaliru. Mantak jalma teu boga gawe mah ngadul eta mah. Teu boga sawah ge bisa digawe. Nya eta gaweana teh naon gaweana? Anu penting mah boga gawe entong cicing. Salagi urang kuat di gawe. Tapi lamun geus teu kuat mah digawe cicing ge gawe. Sok aki-aki tanya. Nanti gawe gawe igual ti cicing. Nah, eta mah gawe aki-aki, budak-budak ngora ari gawe kos aki-aki. Salah eta mah. Salah ngasupkeun diri karena profesi. Gitu. Gawe aki-aki cicing mah, cicing diberean gitu. Aki-aki. Ya tuh mah dina urusan rezeki teh bahaya ya sebenarnya. Nepi ka teu yakin ka Allah taala. Lebah nu sejen yakin ka Allah. Lah tadi bab rezeki teu percaya kana janji Allah. Karena tanggung jawab Allah, ragu anger keneh hate. Nganggap pakir ka Allah taala. Nganggap koret ka Allah taala. Ieu goreng sangka dina urusan rezeki teh di zaman Abu Yazid Al-Bastami aya jalma anu tobat. Gaweana teh tukang ngeduk kuburan. Buburuh meureunnan pang di buburuhaneun ngeduk kuburan we. Tuli tobat di tangan Abu Yazid Al-Bastami. Ditanya ku Abu Yazid, "Kunaon maneh nu matak hayang tobat?" Waduh, Abu Yazid uing ngagali kuburan nu 1000 ngagali. Kabeh beungeutna jalma anu yang hareup ka kiblat. Ngan kecuali duaan anu yang hareup ka kiblat. Tina 1000 jalma ngan duaan anu yang hareup ka kiblat, beungeut. Tulina nanyakeun ka Abu Yazid, "Kunaon eta Abu Yazid?" Cek Abu Yazid bisa yang apal maneh, ali muka sapa Abu Yazid depan. Abu Yazid Al-Bastami teh Sultanul Arifin. Rajana ahli ma'rifat itu. Bisa apa? Cek Abu Yazid bisa teu apal maneh tah nu jadi sababna teh eta teh naon? Goreng sangka dina urusan rezeki. Aduh. Tuhmatur rizki hawalat wujuhahum anil kiblat. Cek Abu Yazid Al-Bastami. Goreng sangka dina urusan rezeki ka Allah anu matak jadi mengkolkeun beungeut maranehanana ti kiblat. Keur maot pan ari ngubur sok di kiblat kan manya beungeutna. Malik jadi narukang eta. Tukang goreng sangka dina urusan rezeki. Teu saeutik jalma anu teu kaburu ibadah loba karana naon? Asbabur rezeki nu jadi sababna. Ripuh ku ngalas nguruskeun asbabur rezeki. Tak gitu. Tah lamun urang boga pakarepan kana tajrid padahal ku Allah ditetepkeun dina asbabur rezeki, tah eta teh tina syahwat anu samar. Jadi timbul tina kekuatan nafsu nu aya di urang keneh. Gitu. Wakanat jeung kabuktian naon syahwatun syahwate eta li adami wukufika karana henteu cicingna anjeun ala muradi sayyidika dina nu dikarepkeun ku Gusti anjeun. Itu wa muwafaqatika jeung metukanana anjeun murada nafsika kana dikarepkeun ku nafsu anjeun. Kunaon matak tina syahwat nafsu anu samar? Sabab anjeun teh nuturkeun ka hayang nafsu tah
henteu cicing dina perkara nu dikarepkeun ku Allah. Ku Allah ditajridkeun tajrid, ku Allah dimuktasibinkeun muktasibin. Kumaha we ku Allah dipernahkeunna lamun jalma narimakeun kana pamarnahna Allah, tah eta jalma anu teu marima, jadi teu aya syahwatin nufus teh aya di dinya. Ku Allah taala dimutajaridinkeun dulang delong kana asbabur rizki. Ku Allah taala dicicingkeun dina muktasibin dulang delong kana tajrid. Sanajan bari menta kalau Gusti pirahkeun abdi teh tina tajrid teh kana muktasibin. Eta mah sarua jeung kieu, datang urang namu. Mangga linggih. Tunjuk tah di dieu calik. Tuluy babeja kanu Kang abdi makmung di dinya diuk hayang di ditu. Cik sul adab teh kira-kira zaman kitu. Teh teu marima sul adab ka Allah. Jadi orang kudu belajar nenangkeun hate supaya ridho cicing dina perkara nu ditetepkeun ku Allah taala. Gitu. Nah dina muktasibin atawa dina mutajarridin. Kada ulah boga wasangka bahwa mutajarridin teh leuwih mulia daripada muktasibin atawa muktasibin leuwih mulia daripada mutajarridin. Ari ukuran kemuliaan mah kumaha kekuatan ma'rifatna dina hate. Aya nu tajrid leuwih luhur imanan daripada muktasibin, aya muktasibin nu leuwih luhur daripada mutajarridin. Eta mah mutajarridin jeung muktasibin mah kelir hungkul, hejo koneng bodas. Tah, dasarna mah naon? Ma'rifatullah. Sanajan dina muktasibin, lamun ma'rifatna ma'rifat khos, luhur darajatna. Sanajan dina mutajarridin, lamun aya ma'rifatna ma'rifat amhanap darajatna. Jadi ukuran martabatna tergantung karena kekuatan ma'rifatna orang. Hate ka Allah. Lain ku ukuran mutajaridin sareng muktasibin nu matak ulah make kudah yang punah-pinah. Wa khafiyatan li anna dhahira dalika anna muradaka wallahu a'lam bissawab.